Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng deui mitra-mitra pumiartub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Supata. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi nincak seri anu ka-11. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabenyeureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Sakedap sapertos biasa sateu acan Mang Guru neraskeun deui hanca carita. Mang Guru bade kintun-kintun ka sapalihna para pemirtub anu parantos masihan pairan dina kolom komentar seri anu ka-10. Kintun-kintuna diantawisna wae nyaeta kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna di Cicadas Bandung. Alhamdulillah siap manco hatur nuhun. Teras kanggo Teh Molex Yuansyah hiji mancona wilujeng sonten wilujeng ngadangukeun dongengna. Hatur nuhun Mang Guru, sehat salawasna, amin, hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Sri Hartati, mugia Mang Guru sing sehat supados dongengna tamat dugi ka jucungna, amin, amin, hatur nuhun. Teras kanggo Teh Fitri Sumintar, alhamdulillah Bekasi hadir Mang Guru, hatur nuhun dongengna sok kaparayun sadayana, hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Andri Maulana Karawang, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manco deui Mang Guru, manco deui kaparayun sadayana. Ukar teh urang Karawang MGR. Ukar urang Karawang. Hatur nuhun Mamah Andri. Teras kanggo Kang Ramdhani Priyatna, manco Mang Guru nyangakeun assalamualaikum ka sadayana ti ngawitan anu ngadongeng pangarang oge pemirtub Mang Guru. Waalaikumsalam, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Laksono Hendro, alhamdulillah hadir dipangdongengkeun deui ku Mang Guru. Anupis MGR, supatana mangga kaparayun, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Asep Daryana, dongengna dilanjut terus Mang Guru. Abdi selalu manco MGR, hebatlah, hatur nuhun. Teras kanggo pangersa Abah Suba, sampurasun neras nyakseni satuhu ngupingkeun dongeng tambih kopi hideung jarcok lalawuhna kulub sampe, hatur nuhun pangrojongna pangersa Abah Suba. Teras kanggo pemirtub setia Kang Dika RSBR Bogor, manco Mang Guru, hatur nuhun, sami-sami hatur nuhun. Teras kanggo Teh Lia Ayu Wulandari Bawel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah absen hadir deui Taiwan Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Agus Suhendar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saradan Leuwi Gajah Cimahi, manco deui Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dede Rustandi, alhamdulillah manco deui Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo pemirtub engal Kang Andika, hadir MGR abdi kawi ti Cianjur, kintun-kintun salam ka sadayana pendangu dongeng MGR channel, hatur nuhun. Teras kanggo Miftah Pauji, manco Mang Guru Permai 24 hadir. Mang Jajang sareng Lukman, hatur nuhun. Teras kanggo Api Herman channel Padalarang hadir Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Muhammad, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karawang comanco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo pangersa Abah Ujang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah Ujang di Purwokerto, manco Mang Guru, mantap, hatur nuhun. Teras kanggo Bang Kio, Mang Guru cobi nyebatan komentarna ngangge sora anu benten-benten sapertos nuju ngadongeng. Hatur nuhun Bang Kio. Teras kanggo kasepuhan Pak Didin Jumidin, hadir manco deui Mang Guru wilujeng wayah kieu, hatur nuhun.
teras kanggo kasepuhan Pak Asep Ardiansyah Yuliantara Cikarang hadir Mang Guru manco hatur nuhun. Teras kanggo pangersa Abah Luki siap Mang manco. Mang eta tiasa ditambut batu ali beureum anu jang dirga. Mangga eta mah nambutna ka Kang Heri salaku pangarang dongeng. Teras kanggo Kang Erik Sunandar hadir manco deui Mang Guru. Mugia dipasihan kesehatan teras, amin. Teras kanggo pemirtub engal Teh Sari Sri manco Mang Guru Sari di Cimahi pada suka salam kenal Mang Guru sami-sami ngaturkeun salam pangwanoh kanggo Teh Sari Sri. Atur nuhun kana pangrojongna. Teras kanggo Kang Cepi Dodi manco Mang Guru kaparayun derah dulur-dulur hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ryuji Enmei Padepokan Jagabaya manco hatur nuhun. Teras kanggo Kang Man hadir deui ti Basisir Kidul Cianjur MGR hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dedi Mulyana Toraja manco deui Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Juragan Tahu kadua abdi atuh salam wae ka MGR oge ka Arjuna Banjar hatur nuhun. Teras kanggo Kang Jainal Official Mang Alex manco Mang Guru hatur nuhun. Mamah Nuri Nurhayati teu kakantun manco Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Teh Anita Parel hadir hatur nuhun. Teras kanggo Kang Saniko Swarasan Selangor hadir MGR hatur nuhun. Teras kanggo Kang Aep Karsim jiga namah ukar teh urang Karawang nyamah Andri benten sareng akar eta mah Aep Karsim anu ti Cimenyan. Hatur nuhun yeuh pangrojongna Kang Aep Karsim. Teras panginten anu terakhir kanggo Kang Prabu Arjuna di Banjar nyakseni Mang Guru hatur nuhun. Mung sakitu panginten anu tiasa dikintun-kintun kum we ka sadayana para pemirtub dongeng Mang Guru di mana bae ayana wilujeng wayah kieu wilujeng manco wilujeng ngadangukeun. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru lengkah nyiratmi kebat muru panuduh ti nini-nini anu ngawarung unggal pasangrok jeung warga tatanya palebah mana-manana imah Bah Atang pajar teh rek ngawatangan batu ali. Sakur anu ditanya boh kolot anapon budak ngora geus teu bireuk deui kana ngaran Bah Atang mah kabeh pada nuduhkeun jalan nepi ka antuk namah nyerat mi anjog ka imahna Bah Atang. Saanjogna ka buruan imah Bah Atang nyerat mi ngan saukur hulang-hulang sabab geuning tetela dirina oge geus kungsi ngaliwat kadinya. Ras inget kungsi panggih jeung saurang aki-aki basati heula mangsa dirina kaluar tina dapuran cau anu dipake panyumputan. Boa aki-aki eta anu ngaranna Bah Surya teh kitu ceuk nyiratmi agarandeng sorangan. Kaayaan imah jeung sakurilingeun imahna Bah Atang estuning jempling siga anu eueuh pangeusina. Nyiratmi luwak liuk siga keur aya anu diteangan. Milarian saha nyai? Aya sora tukanggeun nyiratmi. Ngan gebeg nyiratmi ngagebeg sabab anu nalek asa ujug-ujug aya tukangeunana. Teu kadenge heula lengkah sukuna. Ret ka tukang breh aki-aki anu ti heula kungsi panggih keur ngajak seuri ka dirina.
Salira anu jenengan Baatang teh, cek Nyi Ratmi kalayan rengkuh. Karasa ku Nyi Ratmi sok sanajan kulit anu ngurilingan mata eta aki-aki geus pareot, tapi tetep namah seukeut kacida pinuh pisan ku komara. Hehehe, sumohon Nyai, peryoge wadang kicu, cek Baatang teu boleh seuri dareh deh pisan. Sumohon Bah, tembal Nyi Ratmi. Dina hatena mah miharep pisan sangkan Baatang ngajak asup ka jero imah. Jeung nyana Baatang langsung ngajak asup. Nyi Ratmi haget tuturkeun Baatang anu miheulaan ka jero imah. Gek Nyi Ratmi diuk pahareup-hareup jeung Baatang. Ajuh, hapunten Nyai, Abah mah teu gajuh suguh keunyeun, cek Baatang sanduk-sanduk. Sawios Abah, tos warareg da abdi mah, nembe teh tos tuang heula di warung. Oh nya syukur atuh ari kicu mah. Aya peryoge nyaon nya milarian Abah teh Nyai, cek Baatang teutepna anteb. Pan peryoge watang sareng sakantenan we silaturahmi Bah. Hihi, moncong ngawajul Nyai pamali. Ja Abah oge geus apal. Nyai jajang ka dieu teh lain perlu watang, eta mah ngan sakadar alesan. Nyi Ratmi era sorangan sabab tetela Baatang geus nyahoon kana eusi hatena. Hapunten sateu acana Bah, memang leres abdi dongkap ka dieu teh sanes peryoge watang, nanging aya taroskeunun ka Abah, cek Nyi Ratmi antuk namah balaka. Nya sok rek nanyakeun nyaon Nyai teh, cek Baatang ngomongna teu lemes siga asalna. Dupi Abah uninga kitu ka jalmi anu namina si Rohang. Batan langsung ngajawab. Baatang malah neuteup seukeut ka Nyi Ratmi siga anu keur ngira-ngira naon sabenerna maksud semahna tug nepi ka nanyakeun jalma anu ngaranna si Rohang. Si Rohang, yoing atuh, Abah mah teu apal kanu ngaranna si Rohang. Hehehe, saur Abah oge apan, pamali teu kenging ngawadul Bah. Abdi terang, nami Abah, salesna mah Bah Surya, musuh gerotna si Rohang, cek Nyi Ratmi malikeun kekecapan Baatang. Sakedapan mah Baatangan saukur ngabetem, matana beuki seukeut neuteub ka Nyi Ratmi. Memang teu salah, ngaran Abah anu sabenerna mah Surya. Tapi nyaon maksud Nyai pangna nanyakeun si Rohang teh? Mitra-mitra pamirtos dongeng Mang Guru, geus kitu mah ngandarekdek we. Nyi Ratmi nyaritakeun lalakon hirupna anu indungna dipaksa pirusa ku jalma anu ngaran si Rohang, sarta dialapatina di jero leuweung ulasan taun anu kalarung. Bah Surya kacida ngajenghokna sanggeus nganyahoankeun lalakon hirupna Nyi Ratmi. Ajuh, Gusti Nyu Agung, berarti hejeb teh, cek Baatang ngarandeg heula ngomongna. Kituna teh bari leuwih nalak-nalak kereutan banget Nyi Ratmi. Berarti naon Bah? Berarti hejeb teh anyaknya Pupuh Karaji anu leungit ulasan taun anu geus kalarung, cek Baatang masih keneh nembongkeun paroman anu ngajenghok. Pupuh Kardi rama abdi kitu Bah, nah Abah bet siga anu yakin. Yakin pisan Nyai, yakin pisan. Cenah keurecan banget oge hejeb teh ngawarisan rupa Pupuh Kardi jeung Nyi Utari, tah kitu Nyai. Nyi Utari, saha Nyi Utari teh Bah? Cek Nyi Ratmi beuki nyeleksek. Nya ngaran injung hijab pisan Nyi Utari teh Nyai. Ngan gebeg, Nyi Ratmi ngagebeg. Ras inget kana gelang wanda nanagaan anu dipasrahkeun ku Nini Purwati ka dirina. Dina eta gelang aya ukiran dina bagean jerona 3 huruf anu ditulis ku aksara Sunda UTR anu geus moal salah deui minangka singgetan tina ngaran Utari.
Cocok pisan eta nami utari teh sareng gelang titinggal ti almarhum bah. Cek Nyi Ratmi kituna teh bari nembongkeun ukiran aksara anu aya dina bagean jero gelangna. Masya Allah Gusti, kapan eca gelang teh? Sabenerna mah menyang nyieun Abah. Pupuh karaji baheula hayang dipangnyeunkeun gelang anu haje. Anu cenah mah keur hadiah ka Nyi Utari anu jadi pamajikanna nya. Tah kitu Nyai. Janten pun Bapa teh pupuh dieu lembur kitu bah. Cek Nyi Ratmi nembongkeun paroman anu pohara marah maena. Sabab teu nyangka sacongo buuk baris manggih laratan anu jadi bapana. Lain Nyai, lain je lembur ieu, tapi je lembur Cirenjul. Di mana Cirenjul teh bah? Tebih kitu ti lembur ieu. Cek Nyi Ratmi jiga anu geus teu sabar hayang tepung jeung anu jadi bapana. Nya lumayan jauh we Nyai, ampir meakeun lalampahan satengah poe tah kicu. Abdi bade amitan nya bah, bade ka Cirenjul, maluruh pun Bapak. His, kelanyan sabar atuh Nyai. Abah oge boga tanyakeun nyeun ka hejep. Ari anu basa ti heula, 5 urang lalaki anu dicucurkeun ku hejep teh. Saha eta teh Nyai? Nyaha bet nanyakeun Abah. Cek Bah Atang ngabadokeun niat Nyi Ratmi anu rek sajungjungeun cengkat. Eta teh anak buahna si Rohang bah. Rupina ngahaja milarian Abah. Da kakuping ku abdi tina wangkonganana mah gaduh maksad awon sija ngalapati Abah. Mang maleskeun wiwirang guruna anu kapungkur eleh jajaten ku Abah. Bah Atang pohara ngagabegna sangadengena beja ti Nyi Ratmi kitu teh. Nya Nyai bet nyucurkeun anak buahnya si Rohang kicu. Ngahaja bah, pandina hiji waktos mah pasti maradep ka guruna. Jadi hejep teh hayang males pati. Teu haje kicu kalakuan teh Nyai. Jang jam teu macak mereskeun perkara. Hadiahna mah tong diteruskeun eta niat goreng teh. Bisi cilaka ku lampah sorangan. Cek Bah Atang tandas pisan nyaritana. Aneh karasana ku Nyi Ratmi. Mangsa Bah Atang mapagahan teh hatena bet asa ngageter teu wani eupikeun nembal. Sok padahal pan ari ka Nini Purwati mah wani ngabangkang. Antukna mah Nyi Ratmi ngan saukur tungkul teu bisa nyarita. Surya, keluar sia setan. Kadenge di buruan aya anu sosoak nyebut-nyebut ngaran Bah Surya. Bah Atang jeung Nyi Ratmi pohara ngagarebegna. Waduh, moal lepat deui eta mah. Pasti anak buahna si Rohang bah. Cek Nyi Ratmi paroman beungeutna nembongkeun ka salempang. Bah Atang teu ngomong, diukna ngoleset ngadeuketan liang bilik. Bah Atang ngagebeg deui wae. Sabab katempok ku dirina pupuh di eta lembur, leungeunna dibarengkos, bahamna diwawalan ku lalamakan sarta dicarakelan ku duaan. Waduh, saha eta anu dijantankeun tawanan teh bah? Cek Nyi Ratmi anu pipileueun noong tina liang bilik. Ngomongna harewosan. Pupuh ieu lembur Nyai. Kedah kumaha atuh bah? Cek Nyi Ratmi salempang ku 2 ku 3. Batan nemalan Bah Atang malah hulang-hulang jiga anu teu manggih pipetaeun anu hade. Gancang kaluar si aki-aki peot. Lamun ngajedog wae diduruk imahna ku aing ha. Kadenge deui sora anu ngeuleuweuh deui di buruan. Bah Atang jeung Nyi Ratmi sakedapan mah ngan saukur silih pelong. Sanggeus anu kekeleuweuhan di buruan beuki angot. Antukna mah Bah Atang cengkat sarta ngojengkang ngadeuketan lawang panto. Aduh, bilih cilaka Abah. Cek Nyi Ratmi anu geus nyaho sorangan kana kamampuhan anak buahna Bah Rohang. Banget manghariwangkeunana kana kasalapatan Bah Atang. Bah Atang teu ngomong, reket mukakeun panto ka tembong jalma-jalma anu keur ngajaraga di buruan curing hak nembongkeun ka bunga. Keluar oge antuk nama sia ha. Cek si Jala Emas ngagak-gak siga anu ngeunah pisan.
Wah, ieu aki-aki peot. Kamari geus nipu urang. Pajar teh teu nyaho kan ngaranna si Surya cenah. Padahal mah boolan pikeun yang harapan urang. Wah. Cok si Regud ngaret ka balad-baladna. Oi, gancanglah podaran. Cek anu direret mairan. Siap, jekuk. Pupuhu anu dipaksa nuduhkeun imahna Bahatang diketig pundukna ku si Koming. Bareng jeung goakna, pupuhu ngajalongjong anu saterusna manyuk ceruk kana taneuh garing. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru, pupuhu lembur anu leungeunna masih kene dina kaayaan di talian. Ised-isdan ngajauhan eta tempat, bari ngararasakeun kan nyeri dina punduk jeung beungeutna. Mbah Atang kalayan tenang, ajeg dihareupeun 5 urang anak buahna Bahrohang. Si Jalak Mas jeung balad-baladna teteupna seukeut lir anu keur ngukur kamampuhan aki-aki anu keur nangtung di hareupeunana. Ari Nyi Ratmi ngarasa teu tega ari kudu ngantep Mbah Atang nyang hareupan 5 anak buahna Bahrohang sosoranganan mah gancang Nyi Ratmi kaluar ti imah nyampeurkeun ka buruan. Wah, geuning sia oge aya di dieu. Hayang neruskeun anu kamari teh Nyai. Wah. Cek si Regud cacalakatakan neuteup ka Nyi Ratmi. Nyi Ratmi teu ngomong. Panonaran cingeus taki-taki neuteup 5 urang anak buahna Bahrohang anu moal lila deui bakal jadi lawan patelakna. Koming, Kanta, sia maju ti heula oi. Cek si Jalak Mas mere parentah. Si Koming jeung si Kanta jelung-jeleng ka pakalangan. Si Koming ngajega di hareupeun Mbah Atang. Ari si Kanta ajeg pancu di hareupeun Nyi Ratmi. Teu pati jauh ti buruan imahna Mbah Atang, mata puluhan warga nyerangkeun kalayan pinuh pisan ku Kamelang. Keak, koreak ngelak, teur mere tanda yen di eta tempat moal lila deui bakal aya jalma anu korban nyawa. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru, langit bengras, mega ipis nyaling ngerai ketebak angin. Panon poe molotot, lir anu embung tinggalin, hayang nyaksian jalma-jalma anu rek begalan pati, silih ala nyawa. Si Koming anu ngajega di hareupeun Mbah Atang, geus mimiti pancuh masang kuda-kuda, leungeun katuhu pageuh ngekeuweuk bedogna. Si Kanta oge teu jauh beda. Sarua geus mesat bedogna, lir anu hayang buru-buru maragatkeun nyawa lawana. Mbah Atang jeung Nyi Ratmi anu sadar kana bahaya anu keur dising hareupanana, memang geus taki-taki ti anggalna. Odar sia Surya. Hiat! Bareng jeung ngagorowokna, si Koming narajang ngaheumbatkeun bedogna. Sebuk, siat! Seseukeut bedog rek nyabet beheung Mbah Atang. Mbah Atang anu nyang hareupan lawana kalayan teu ngagunakeun pakarang, sakilat ngelokeun sirahna, atuh plos. Bedog si Koming ngeplos ngahakan angin. Tapi acan mah Mbah Atang robah awakna, bedog si Koming geus nyiet deui rek nyacag punduk. Kapaksa Mbah Atang ngagorentel ngajauhan lawan, sakalian pikeun neangan heula lolongkrang gerak. Siat, plos! Pikeun anu kadua kalina, bedog si Koming ngeplos tina sasaran. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru, disejen pihak si Kanta anu padu hareupan jeung Nyi Ratmi suat siet nyabetkeun bedogna rek nacag awak Nyi Ratmi. Tapi Nyi Ratmi oge geus asak dina ulin gerak mah sakur-sakur panarajang lawana kalayan gampang beunang disingkahan.
siat bedog si Kanta nyakrek nyacag bincurang. Nyiratmi anu geus bisa maca gerakan lawan gancang luncat bari nojoskeun congo balati rek ngalasirah si Kanta anu keur rada dongko. Terang kalayan gerakan anu pohara gancangna si Kanta nakis balatiku bedogna karasa ku Nyiratmi dampa leungeunna asa sing sireubeun. Balukar dina bentorokan pakarang anu cikeneh karandapan. Curalit Nyiratmi jujuralitan ngajauhan lawana pikeun ngawahan heula. Tapi si Kanta lir anu embung mere lelongkrang gerak gancang nyusul tepus nyabetkeun deui bedogna. Anu padungdung pohara ragotna pating Darius pating Syariat pada yang ngaruntuhkeun anu jadi lawana. Katojo ku panon poe seseukeut bedog si Kanta jeung si Koming gugur di lapan matak paur pikeun anu nempona. Nyiratmi jeung Bah Atang mindeng babalicetan nyingkahan panarajang lawan anu ngamuk nguak ngawik lir munding edan. Warji, Ragon, maju oi. Ilang ngandalkeun sorangan-sorangan mah. Ceuk si Jalak Mas geus mimiti jengkel sabab geus ngerahkeun belasan jurus. Nyiratmi jeung Bah Atang can katoel-toel acan ku pakarang. Si Warji jeung si Regud langsung maresat pakarangna sarta jelung-jeleng makalangan. Si Regud mantuan si Koming pikeun ngahurup Bah Atang. Ari si Warji ngagajeleng narajang Nyiratmi anu keur adu hareupan jeung si Kanta. Bah Atang jeung Nyiratmi beuki cangcingceung maca panarajang lawan. Salah gerak saeutik geus pasti seseukeut bedog lawan ngagabres kana awakna. Awas bah, ade tukangun nyai. Mitra-mitra pumiareup dongeng Mang Guru, warga anungan saukur ngalalajoanan pating gorawok pating jarerit mangpaurkeun kana kasalamatan Nyiratmi katut Bah Atang. Eueuh kawani ari pikeun mantuan mah eta meureun kapok geus nyaksian kumaha barangas jeung kejemna si Jalak Mas jeung balad-baladna mangsa nyangkalak pupuhu anu ngabalukarkeun loba korban. Sebuk siat si Koming jeung si Regud meh bareng narajang Bah Atang. Si Koming pakarangna nyakrek nigas beheung. Ari si Regud nyebrut ngalabin curang. Ari Bah Atang nyage geus pantaran aki-aki tapi kacepetan gerak namah kawilang cepet keneh. Juralit Bah Atang salto dua jumpalikan bareng jeung ngeplosna panarajang dua lawan. Bah Atang langsung nejehkeun sukuna kana taneuh. Celang lir simet anu ngajol. Bah Atang ngabelesat malik narajang kadua lawana. Suruk beureub Bah Atang ngalatarang si Regud anu dina kaayaan satengah dongko. Cedak panarajang Bah Atang nengal pisan kana sasaran. Bareng jeung ngagoakna awak si Regud gugulitikan. Wah sia oi, bodar sia babal bodar. Warga pating gorawok ngupuas si Regud anu kabeunangan ku panarajang Bah Atang. Si Koming anu nganyawankeun baladna kabeunangan beuki ngabebela amarahna. Beleuwer bedog dibaledogkeun rek ngalatonggong Bah Atang anu keur rada moyongkod. Gerakan si Koming kareret ku juru mata gancang Bah Atang ngakiwar ka belah kenca. Gep bedog si Koming anu ngabelesat beunang ditewak palebah perahna. Si Koming kekerot gancang nyabut kampak anu mata seseukeutna aya dua minangka gagaman andalan anu ditatadi ngadaplok dina tonggongna. Reup si Koming meureumkeun matana gagang kampak dicekel ku leungeun katuhu. Ari leungeun kencana diantelkeun kana seseukeut kampak anu diacungkeun hareupeun dadana. Dina kaayaan kitu ujug-ujug buri nyai. Kampak si Koming ngaluarkeun cahaya beureum. Bah Atang ngajenghok sabab teu nyangka Bah Rohang teu kapalang dina ngeterukeun elmuna kanu jadi murid-muridna. Bah Atang beuki taki-taki tanaga jero dialirkeun kana bedog anu keur dicekelan dina leungeun katuhuna. Bareng jeung ngagorawokna si Koming ngagajeleng narajang Bah Atang. Bah Atang gancang ngagiwar bareng jeung eta bedogna suat siat rek nyacag lawan. Tapi ulin gerak si Koming oge geus kawilang asak. Kabeh panarajang Bah Atang beunang disingkahan. Terang, terang, terang. Sababaraha kali pakarang si Koming jeung pakarang Bah Atang diadu. Anu ngabalukarkeun pating busiatna kembang seuneu, pating burisatna kembang seuneu.
kadenge suara anu ngagoak anu tetela si Kanta anu kabeunangan ku Panarajang Nyi Ratmi anu geus ngagunakeun gagaman karembongna. Katembong si Kanta pupeuringisan nyeklan pipina anu langsung geuneuk anu kabeunangan ku tungtung karembong Nyi Ratmi anu ngadadak teuas alabatan wajah nempo baladna kabeunangan si Warji beuki buringas zat nyabut Trisula tina tonggongna. Odar si habikang setan hiat si Warji ngagajeleng Narajang Nyi Ratmi. Nyi Ratmi anu geus sayaga sakilat ngagiwar karembong anu dicekelan ku leungeun katuhuna dibabukeun rek ngaladada. Si Warji anu geus nyaksian sorangan kaampuhan karembong Nyi Ratmi teu wani gagabah gancang nyingcetkeun awakna. Sebuk 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 zat 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 jirim si Warji jeung Nyi Ratmi kokolebatan silih tarajang. Surubuk Trisula si Warji rek nobros tonggong Nyi Ratmi anu keur dina kaayaan nu kangan. Tina angina gagaman si Warji anu ngaluarkeun hawa panas Nyi Ratmi oge geus bisa ngabade gerakan lawan. Gancang Nyi Ratmi ngaragragkeun awakna bareng jeung eta cilebet karembong Nyi Ratmi dikebutkeun bareng jeung ngagewakna awak si Warji ngajengkang. Brak awak si Warji nangkarak bengkang gerepak gerepak. Si Warji gegerepekan nyekelan dadana beungeutna ngadadak geuneuk tina bahamna ngalai budah anu semu hejo. Tetela ku dikebutkeunana karembong Nyi Ratmi ngabelesat 2 jarum anu pinuh ku racun sarta nancep kana beungeut jeung dadana si Warji anu sama sakali teu ngabade kana senjata Rusia tina karembong anu jadi lawana. Ye cag heula nya hei sakitu anu kapihatur insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mangguru sijamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.